tang mangsa PS nu kari itu barudak teh geus naon ngaranna teh caricing di imah we gitu aya mah geus jarang ruang riung jeung barudak deui sambil naon gitu aya tina nu ngariung mararaen nya anjing Mabar. limaan yo maraen mabar aing teu da aing teu bisa ditanya ku aing nu nemalan anjing seri-serian aing tinggal seserian beda itu seserian aing balik nu nyaho goblok aing teh matak teh hayang aing ngiluan nongkrong di nu karari itu teh da bisa teh mainan mah aduh aing tapi da nya heueuh meureunnan ayeuna kahirupan ayeuna ya jeung baheula mah ke zaman duka ayeuna sapedah anu pamili inget mana sapedah roda tilu anu bana anjing make plastik keneh oh ayeuna mah geus karet aing duka mana inget keneh duka henteu aing boga carita dua anjing si benyol keur bolon baheula si ieu boga sapeda anjing sapedahna teh sapeda pamili aribana teh nu plastik geus bolong anjing diasupan keusik didorong teh gandeng anjing sampai ka di banjur teh inget keneh teh anjing kulon baheula anjing oh deui anjing goblok anjing baheula leutik makan sepeda nu leutik sugan teh aing keur leutik geus kanu trail euy ngalaman kan pamili gede. Nah, pamili baheula sepeda pamili kan roda tilu plastik baheula mah plastik. Bukan plastik kan duka ayeuna duka aya keneh terus anu mobilan kan dikit-dikit kan aya duka aya keneh laharan baheula mah euy. Lahar papan make lahar kelinding dengan terus naon eta teh mobil anu naon ieu teh ku awi anjing bana ku swallow. Bener. Ngalajangkrik anjir eta momen-momen anu paling wah gitu. Jeung juri oge baheula mah dipikasieun keneh anjir. Sok anjing carita jurig baheula nu legenda mah anjing Mohan jeung Muhinda gitu. Mun aya Upin Ipin gitu. Jadi baheula pernah aya legenda jurig nu aya di lemur di dieu gitu nya di Kolopea. Ngaranna teh Mohan jeung Muhin budak hideung. Budak hideung dua. Tuyul dua gitu. Duka ka mana aya si eta nya? Geus gede jeung teh ka Arab gitu. Sigana mah meureunna di TKW. Da geus kagusur mana anjing baheula mah. So tangkalna mah. Tangkal kapuk nu kari itu teh barata keneh di dieu teh. Karena mah geus hese anjing gitu. Juri ge mikir deui mah da cicing di dia ayeuna nya. Malik sieun anjing. Kageser eta mah. Kageser. Padahal lagi gitu aya geus mall geus deukeut. Terus pusat perbelanjaannya mangsa mall nu kari itu terus Garut geus boga City Mall ya. Serda gaya. Endorse City Mall anjing endorse. Goblok. Canang-canang geus endorse anjing. Atuh ngelek-etek kumaha we. Anjing. Ya cerita-cerita zaman baheula gitu bener sok aya we momen-momen nu kari itu mah. Makana sok asa rindu urang ge hayang ngobrolkeun zaman-zaman baheula matak hiji waktu mah uang bakwa narasumber di dieu. Uang korek nu zaman baheula nu buating nu kurang can kaalaman tah pasti bakal seru. Bener. Loba kot baheula urang. Kumidi. Bah Idin dia legend Koropea kumpul zaman baheula dorlok anya. Mana apal dorlok teh? Apa nu dikieu lain anjing bedil teh diasup mah sieu teh kan nu bedil tuh dikocok-kocok. Oh, segala aing nu kieu. Lain goblok teh mah nu kieu mah anjing nu dina ieu mah parepet anjing. Eta mah dinu digobong cair anjing eta daun cau lain anjing dolok mah bedil gitu. Makana bedil manten anjing. Belanda mah tinggal ngokang gitu urang mangasupkeun heula sieu di kieu anjing. Geus di dieu zaman Portugis tema ka sabaraha hiji. Di ibarat kieu anjing bebedilan baheula mah aya si iya anjing dulu urang si iya ngaranna teh. Hamburannya aing ngomongna teh gagap. Kan baheula sok bebedilan ngan anjing ku penjahatan geuning si hiji wagu si iya jadi polisi anjing. Urang nu jadi penjahatna, para bae rek nembak kan gagap sih ya mah dipiheuan ku aing anjing gitu aing teh. Anjing cenah ngalicik mana da lila anjing bukangna terus lompat deui aing teh baheula teh. Salah urang eta bari kieu. Tar anjing urang bari cabut. Mun kieu kumaha anjing jika teh ada di kita. Bahaya. Ya, zaman baheula gitu kadang sok sono gitu anu kahirupan nu baheula teh suasana-suasana teh hayang gitu, hayang balik deui gitu. Geus bada game anjing mikiran hirup teh capek. Gitu. Tapi mana mah boga pengalaman naon di mana baheula keur bolon. Aing mah salahna teh keur leutik terlalu dewasa aing. Jadi keur leutik aing geus beger atuh da euy. Anjing matak eta aing aduh saing teh. Benyol si babegu. Aing tak pernah yeuh. Urang keur ngajinya di almarhum Ceng Adang. Aing anak pesantren sorry. Kan nya ngaji surat Ikhlas berhiji. Anjing genep anjing. Kan kieu kan lillah Anjing almarhum nya nya bener. Bolot. Anjing sebanyak udah 2 batang ka kareli.
Tah urang salat ieu bae. Aing teh salat Isya kabayang teh salat Isya lila da kumaha. Eta mah euy pas atahiyat akhir anjing. Kitu aing teh jol hitut tut atuh keur jempling teh anjing tut. Kabeh atuh aing teh bingung itu tuluykeun ulah anjing tuh urang mah kabur aing euy. Geus aing teu ngaji deui tah euy. Era anjing goblok cai aing teh. Aduh aing nyeri hatena eta. Salat Isya 4 rakaat lila men. Anjir, eta pasti terakhir gitu anjing pas gitu tut anjing ceu aing teh euy. Eta aing langsung kabur teu ngaji deui. Ulama legend anjir, ulama legend eta. Ulama legend ayeuna nu anu geus ku anakna berarti. Ya, namanya geus anakna. Makanya dia lemur, urang di dia gitu, tapi nya lah ke momen-momen eta gitu nu dipikasono ku urang-urang teh. Tapi bener kepikiran oge nya mawang kan narasumber kan dia. Soalna di Koropea khusus nanya loba lah nu perlu digali jeung loba lah nu jadi bahan pemberitaan keur nu apal lah gitu. Jadi pernah ngobrol jeung kolot gitu. Sasakala Koropea nabat di aranan Koropea gitu kan. Sangka urang teh nyaho tah sugan kayak aya nu tapi nu sapal urang gitu nya sapal urang ari zaman baheula kan ke zaman gerombolan kan baheula. Tadi jalan di Hareup teh diri tuh di Ahmad Yani teh. Zaman di Ahmad Yani kan di urang aya pos baheula. Ya pos di jalan nah di handap kan aya susukan badag ya gorong-gorong gitu. Nah di sasakalana disebut Koropea nya eta kapanjangan tina ti Korobeak. Jadi pamuncitan jelema teh di dieu gitu. Cek kolot baheula walau alam gitu bener henteu nama. Dan memang baheula serem gitu. Kerjaman ieu PKI mah nu karena itu lain nah, zaman-zaman gorombolan lah gitu juga zaman gorombolannya PKI lah gitu baheula mah gitu. Tapi nya gitu teh lah. Hayang gitu, hayang nostalgiaan deui gitu, nostalgiaan deui ka zaman-zaman ayeuna. Bobogohan mana umur seberapa tahun? Sigana mah aing keur 7 tahun we ngalocok geus jago aing. Anjing. Aing geus hatam juga nama. Apa mana anjing nu dinu kartu baheula? Nino kartu remi. Oh, kartu remi. Oh, anjing ayeuna mah geus bisa aktifkan VPN anjir ayeuna baheula mah anjing transaksi teh. Ayo main kartu. Anjing mau doggy style yo anjing. Jadi rek bisa teh bae. Ayo can warung dipikeun teh. Zaman baheula tah. Hese nu ka hari teh Gusti nu agung gitu. Mana 7 tahun aing mah teu anjing. Urang mah sesuai dewasa pada waktunya bener. Rumah sa urang juga si Benyo gitu anjing. Eta mah heureuh ya. Tapi serius. Nah gitulah meureunanya jadi kurang-kurang nama gitu ku kahirupan ayeuna gitu. Kadang sok ayeuna mun ngarasakeun geus jadi kolot ngabandungan budak-budak urang gitu. Urang mun can jadi kolot Beungeut sia si muda kene. Saya tadi ngomong budak mana ya anjing ngaranna tadi. Goblok anjir. Tapi bener kayak uang undang lah ngasih Mbah Idin, Mang Tumidin, Nukar itu terus ada nya senior loba lah, bakal loba lah. Loba aya di dia aya grup band fenomenal di lemur ieu, aya keuang hiji waktu lah orang sharing gitu. Jadi loba caritakeunana mah. Terus urang boga carita deui jadi kerjaan resep ngadu kaleci baheula. Yang dulur mana anjing yang Mang Sony. Kamu kasih lu anjing sari acan goblok. Ya jadi anjing enggak yang seri aing teh inget-ingetna gitu. Hiji waktu anjing ngadu kaleci kan anaknya si Mimi tuh sok jadi korban gitu teh katanya bullying gimana nu tadi teh mun ucing-ucingan si Mimi ucing di bedung glohon nepi ka bedung bagus ucing itu saya teh nepi ka ngajaga gawang teh bari dahar gitu anjing saya teh mah. Nah hiji waktu anjing ngadu kaleci elehan wae keruan bapana. Ngadu kaleci jeung bapana. Deus anjing ieu mah sajengkal kieu lah. Sakieu sajengkal dicitak anjing. Urang teh beunang anjing disarikeun. Jadi rawo anjing eta. Geus sana anjing kabel lalu tata anjing. Da sia anjing Mang Sony ngomong. Zaman baheula aduh Gusti aku gitu. Ke loba sawah, loba lahan gitu di dieu teh. Baheula pengalaman perang leutak ayeuna mah. Perang leutak geus hese. Wah, ayeuna mah. Dina sagede kieu anjing. Pelor natong badak teuing anjing laun-laun mah disekop ngalungkeun oge. Heeh. Geus moal manggih barudak ayeuna siga baongna zaman urang-urang baheula gitu. Maling jambu gitu baheula maling buah. Ayo urang malingnya tapi mentangan bebejana telat gitu tah. Oh isuna mah urang boga carita siga gitu. Anyar keneh ieu mah anjing anyar keneh. Caritana ngaronda anjing. Ngaronda barudak ngaronda jeung RW aya RW. Ai cek RW teh meuli lauk cenah. Heeh sok kan kadang. Lihat ka di mana aing kasih pade kasih penyol. Lihat ka di mana cing. Mau sayur we cing. Kan itu kan sawah.
Heeh. Tah dina kulung teh kemelak ieu lauk. Disadok we ku aing anjing. Pasak we langsung. Anjing. Teu Latihan bebejakan. atuh maneh eueuh. Tapi itu ajak aing anjing gantian anjing keur boga sawana. Tajika gitu momen-momen nu kali itu geus hese gitu. Maling buah, baheula mangala buah. Aya buah naon? Buah gedong baheula mah dihareup ini. Ah, pokoknya mah buah mah euy lamun bulan puasa bari sasauran salemur mah ka papai. Kabeh beak. Kabeh ka papai. Kabeh beak anjing geus moal aya kalapa buah moal mana anjing. Cereme barang inget mana cereme anjing. Cerme nu leutik. Ulah leutik mulai itu nu haseum anjing. Aya mah hese aing nangan tanggal cereme euy. Temangi. Nangan kalau lemur-lemur ge geus cereme teh hese cecenet nu kali itu kersen mah anjing manggih keneh aya keneh kersen mah. Mun cecenet jeung cereme geus rada hese gitu. Tah kitu euy palingnya. Hayulah uang bebarengan lah orang kenalkeun panggulinan tradisional ka barudak ayeuna dengan tujuannya sugan lah Ngagugah deui. ngagugah deui jeung eta ngamumule. meh teu ketergantungan teuing kanu gadget. Lain alusan ketergantungan teuing kanu gadget teh bahaya oge gitu. Efek naon disebutna teh? Dinu layarna teh radiasi naon karari anjing mana? anjing lalawara teuing atuh. Mata heulah hayong bebarengan lah gitu uang perkenalkeun deui anu apal misalnya saha gitu uang ieukeun deui nu sabangsa ning kaulinan nu kari itu gitu termasuk cerita-cerita zaman baheula siga kumaha gitu. Kela ari teh euy bisi da pastina moal aya nu ararapaleun atuh da itu kan karek mimitian itu channel ieu teh naon teh ngaranna naon bisi batur teh yang neangan anjing naon Koro TV apaan? Koro TV Ya apaan geus bogo jelas eta mah Koro TV kan. Koro TV cenah pemirsa sadaya. Ulah hilap cenah disubrek, di like, di share. Tong ditontonnya Omat. Karena onal juara nuki salir-lir sirah. Anjing mah. Tapi bisi penasaran persediaan mixagrip meh lalaja teh. Jeung tramadol. Anjing. Jeung sekali dia pertanyaan mimiti mabok mana anjing umur 11 tahun. Saapa urang mah maneh mabok teh anjing. Da maneh mah sakola seureut SD anjing aku sok aing apa. Kelas 5 aing S2 anjing. Goblok banget sih. Nyokot S3 di itu temahi. Si SD si eta anjing. Terus erek maju ka Slipknot baheula teh anjing sok. Urang asup ka MTS men. Oh anjing tamat mana di Slipknot ge anjing. Aing di Slipknot dipecat. Saumur-umur aya sekolah eta pangeuleuna macam murid urang. Saking ku punya prestasi aing. Sekolah Slipknot legend anjing ya ayeuna. Tapi udah kaing anjing di Slipknot aja. Aya di sekolah gitulah nu aya di Korobeak gitu. Jadi istilahna teh Slipknot gitu. Walau alam teuing sieun teuing mah di mana anjing nyen sakola jeung Slipknot teh anjing sakolana teh cadas sakolana rada underground. Umur seberapa tahun maneh mimiti mabok anjing? Saapal urang sih ya cenah SMP lah pokona mah baheula teh. Aduh emangnya padar hampur aja. Mimiti imah baelah ngobrolnya tapi bukan untuk ditiru ieu mah nya. Mimiti diajar ngarokok we nya urang. Diajar ngarokok teh kelas 3 SD nih. Heeh. Ingat rokok Mustang anu apa kuda. Baheula mah hargana teh sabatang teh gocap euy. Heeh. Jarum coklat gocap. Lamun sub super mah 75. Heeh bener. 75 75 bener. Kan aya babaturan urang di dangdeur loba wae duit sih eta. Anjing naik anu kenteng goler kieu anjing. Udah we kitu Mustang euy. Tah dia-dienakeun euy. Abong heuh nya mata kumaha pergaulan bener euy. Tah urang teh bergaulna di lingkupna salahna aing jeung terlalu dewasa ulina teh. Jadi euy baheula anjing cuk aing teh. Aing urang kan penasaran euy. Jing naon eta cuk urang teh. Urang imah ka imah dulur aing teh ulin. Aya gogoleran anjing tinu meja teh kieu euy. Saka bako kumaha teh? Henteu teh nya urang teh daun di talian kitunya. Ngan aing teh asa minang ningali tinu reggae gitu grup reggae. Anjing naon ieu cuk urang teh. Eta cuk. Wah anjir cuk urang teh. Hayang maneh? Hayang atuh cuk aing teh. Da padasar ujing jahitan heula popoean aing teh euy. Daek we jahitan popoean ku aing teh. Pangyieunkeun we kitu. Kumaha itu cuk aing? Kitu siga udo deh kieu aing. Cenah anjing lain kitu. Taleng cek aing teh. Taleng ada ku anjing. Sampai ka euy. Anjing efekna teh nya ningali padahal kieu biasa tapi hayang seuri anjing sabodor wae anjing baheula aduh Gusti ini untuk ditiru kalinya anjing heeh tah mah. Tah terus euy aya ginseng gitu dah hayang nyobaan mabok aing teh euy.
Meuli gingseng 3.000 anjing gingseng sagelas teh euy di Gang Alia baheula mah euy. Minum gingseng gitu nya sagelas ewang jeung dulur aing nu eta euy. Api-api kikieuan. Padahal mah lieur mah henteu anjing api-api lebah gitu na angkat gali gaya. Sun mabok gitu euy. Lila-lilaan anjing cek aing teh mun ada naik pangkat atuh euy anjing meuli intisari eta anjing. Geus pokona euy kadinya mah lasut aing ka ditu mah. Lain untuk ditiru, bukan untuk ditiru eta mah nya. Hampurannya pader NM-nya aduh. Tapi ada pengalaman hirup nu ulah di buku gitu ulah di. Urang loba kene eungan Allah ulah. Ulah itu omongna. Ulah. Jajan ngalocok umur seberapa tahun? Eta mah udah tidak sengaja euy pas urang tarik ngompolnya. Pas kakitukeun nangeunna sebelah balik gitu. Eta mah tidak kesengajaan euy gitu. Aing can ngarti eta teh ngaranna teh ngaloco euy. Aduh, eta mah tidak sengaja eta mah kapanggihna. Geus geus. Bae ya di Korti TV mah anjing sudah naon di bahas oge lah, bebas ieu mah. Da konten dewasa lah ini, konten dewasa gitu. Tapi engke editing ada di tutnya engke itu bahasa itu mah anjing. Sensor anjing ada eta namanya. Bahaya dari kata kapanggih anjing. Tah gitu meureunnan. Sasakalana hirup urang teh da memang tuh ujug-ujug segede kieu gitu. Sebenarnya panjang keneh lah ngan ke di season selanjutnya. Tapi tadi kaitannya jeung si Benyol tadi masalah pergaulan gitu. Memang benar eta teh. Ieu mah cek lain cek surveinya, cek ilmu pengetahuan gitu. Genetik mah kudu diturunkeun 20%, 80% nu ngarubah karakter jelema mah eta lingkungan. Makana sing bener nya ngadidik budak ngadidik eta jeung lingkungan anu balenar. Jadi nu ngarubah karakter urang-urang ayeuna teh kumaha lingkungan. Ya, bener, da genetik mah nu diturunkeun di urang-urang ka budak-budak urang teh ku 20%. Dan 80%-na lingkungan gitu. Makanya tong aneh pembentukan gorwa ieu anjing. Apa mana gorwa? Gorila sawah anjing. Apa gorila nu badak bari ngurak anjing di sawah kieu. Jadi tong aneh gitu, dadagaran jiga kieu, lalampahan jiga kieu teh anjing da memang kepengaruhan ku lingkungan oge gitu. Tah gitu meureunnan nya lah intinya mah eta lah gitu. Cuman ya next time urang ge meureunnan coba undang deui kolot-kolot urang berbagi pengalaman. Jadi intina kieu cokot nu hadena piceun anu gorengna. Tah nya pokona mah cokot nu hadena piceun nu gorengna. Dina konten nu ayeuna obrolan urang ayeuna nu duaan ieu jauh tina kebenaran gitu, jauh tina benerna. Jadi intina cokot nu hadena piceun nu gorengna. Lir ibarat urang salat Jumaah gitu. Tah eta. Cokot nu hadena piceun nu gorengna gitu. Senal urang ieu menang poe Jumaah kamari. Teh ngadengkeun ceramah teh taman teh kitu. Da mun Jumaah teh pang terakhir datang teh pas nu kadengena teh eta. Da urang sarewa ya anjing kieu we urang. Tah gitu sahabat Koro TV. Next time urang panggih tong hilap, tong ditonton, umat, tong di-subscribe, tong di-like oge, tong di-komen oge nya. HP bantingkeun. Piceun kadekeun anjing ke Pegadaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.